Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareueus teteh sadayana? Alhamdulillah tepanggih sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Kanu nembe gabung di channel ieu nepangkeun nami teteh Teh Mira. Dongeng anu bade dipedar dinten ayeuna biasana Epi Sulastri, judulna Diajar Narabas. Tos dimuat di majalah Mangle nomor 2726 ping 11 dugi ka 17 April 2018. Satu acan diteraskeun kanu dongeng, urang bacakeun heula nya biodata narasi pangarang. Namina Epi Sulastri, lahir di Ciamis 28 Oktober. Teh Epi teh lulusan Pasca Sarjana UPI Bandung, program studi pendidikan bahasa dan budaya daerah. Ayeuna ngatik barudak di SMA Negeri Hiji Ciamis. 5 tahun kapengker ngiringan kursus nulis carpon di Panglaungan 13. Sasasi sakali ngajugjuk ka kota Bandung. Sok sanaos di Ciamis angkat najanari mulang tengah wengi tejanten halangan kangge Teh Epi da hoyong diajar nulis carpon nu diaping ku Ibu Hajah Aam Amalia. Tuh adik-adik kedah sumangetnya sapertos Teh Epi pantang menyerah panginten kitu saur bahasa ayeuna nama. Tah hal ieu teh dilakonan ku Teh Epi supados tiasa ngadamel carpon. Ku teras diajar pangaweruh nulis carpon teh janten nambihan. Kulekeun mah teu buru ngahasilkeun. Kitu saur Teh Epi ka Niradia Official. Adik-adik hoyong terang karya Teh Epi teh. Nah urang juga tinggal heulanya karya Teh Epi teh tos seueur. Salah siowiosna dimuat dina majalah Mangle, Tras Sunda Midang, Tras Galura. Karya tulisna oge dina wangun carpon, esei, artikel, sajak. Geus pisannya ku Teh Epi meuni seueur pisan karyana. Hidup sadayana anu sakolana di SMA Negeri Hiji Ciamis tangtos bingah pisannya tiasa diajar ku Ibu Guru Epi. Tah supados pinter nyerat sapertos ibu guruna kedah pulungan elmuna salah sawiosna teu kenging putus asa. Yuk urang teraskeun anu salajengna. Carita Diajar Narabas teh nyarioskeun Mei nu nuju diajar ngaos ka Bu Ustadah. Tos ningkat ngaosna teh tina ngejah teras narabas. Mung sateu acan ngaos ka Bu Ustad Mei hoyong heula diajar ku ibuna. Tapi omat saur ibuna teh ulah kakantun ilmu tajwidna. Adik-adik, ilmu tajwid teh nyaeta ilmu ngeunaan cara ngedalkeun huruf anu aya dina Al-Qur'an. Ayeuna mah urang ngabas ngeunaan hukum nun mati sareng tanwin ya adik-adik. Tah, cobi tiasa ditinggal dina gambar salajengna. Sakedap. Tah, tos ayanya. Tuh, katinggalnya. Tah eta hukum nun mati sareng tanwin. Urang pedar ayeuna hiji-hiji. Nu kahiji izhar. Hurufna ha ageng, alif, ain, bin, ha alit sareng kho. Dibacana kedah jelas. Contona, cobi tinggal gambar. Tah anu dibeureumang teh dina gambar hiji nun paeh mayunan ha ageng. Dibacana jelas. Yan hauna. Contoh sanesna nu dihandap. Tah tinggal tanwin mayunan ha alit. Janten dibacana alimun halim. Nu kadua idgham biguna. Hurufna aya mim, wau, nun sareng iya.
Contona cobi deui tinggal gambar salajengna. Nu pangluhurna aya nun paeh mayunan huruf mim dibacana teh sanes min masad tapi janten mim masad. Contoh anu dihandap oge dibacana teh janten wujuhu yauma izin. Tah kitunya jelas painten. Nomor katilu idgham bilaguna. Hurufna teh aya lam sareng ro. Contoh tah nu pangluhurna dibacana teh Ghafurur Rahim. Sedangkan anu dihandap dibacana teh janten mir rabbihim. Nomor 4 iklab nyaeta nun paeh atanapi tanwin mayunan huruf ba. Di dieu sora n robih janten m. Contona nu kahiji dibacana jazaam biman. Tah nu kadua dibacana janten yumbitu. Nomor 5 nyaeta ihfa nun paeh atanapi tanwin pendak sareng huruf-huruf ayata sa jim dal zal jai sin shin shod dot to zo fa hap kap. Nah, contoh dina ihfa biasa ditinggal tina gambar. Nu kahiji aya mintah tiha. Janten dibacana teh sanes mintah tiha nya, tapi mintah tiha. Anu kadua contona dibacana janten maang sajajan. Itu pangintennya atau jelas adeana. Tah gitu pangintennya kumaha tah kinten-kintena Mei biasa narabasna. Hayu ayeuna mah urang teraskeun ayeuna kana dongengna. Diajar narabas karya Epi Sulastri. Mai kitu ngagentrana ibu waktos abdi nuju anteng ameng anjang-anjangan sareng rerencangan di buruan. Panginten ngemutan upami kaayaan teh parantos majeng kasonten. Emut neng waktosna ngaos wayah kieu teh saurna deui. Abdi silih isaratan sareng rerencangan. Muhun bu bade entosan ieu ge. Abdi enggal beberes pakakas anjang-anjangan. Bella, Salsa, Balkis, sami gera arwi heula. Bilih engke dipilarian. Enggal ibak sasarengan angkat ngaos nanya. Saur ibu deui. Rerencangan saur manuk ngamuhunkeun. Sadayana bubar saparantos janji siang enjing deui bade neraskeun ameng sasarengan. Ibu, ayeuna teh Mei bade ditaekeun pangajaran naosna. Sanggem abdi ka ibu saparantos bebersih sapuratina. Oh, kitu Mei. Muhun bu, tina ngejah kana narabas. Syukur atuh sing sudnya ngaosna. Ibu ngambung embun-embunan abdi. Nanging bu, nanging naon Mei? Ibu nompokeun rarayna. Mei hoyong diuruk heula ku ibu supados engke dipapagahan ku Bu Ustadna Mei moal sesat teuing. Abdi nyanggem kitu teh bari nangkep angkengna. Ibu katinggal gumujeng. Nya mangga atuh kalersan aya waktos keneh. Yuk neng. Ibu nungtun panangan abdi ngajak ka rohang payun. Abdi terang. Ibu pinter ngaosna, malihan sok dilagukeun, mani raoseun ka kupingna teh. Jug hoyong tiasa kitu we abdi oge kabita.
Saurna kedah neteta raje dicak hambalan ti awit dugi katapis ngararab huruf Arabna. Maksudna kumaha Bu? Maksud ibu teh kedah diawitan ti ejah-ejahan sakantenan sareng cara ngunikeun saban hijian hurufna ti alif dugi ka iya disebatna mahorijul huruf saur ibu teh. Saterasna narabas alias ngaos tanpa meryogikeun deui ngejah. Tos narabas lancar tur tapis nembe weh ngalagukeunana. Tapi omat saur ibu teh ulah kakantun ilmu tajwidna sapertos idgham ihfana tarkik tafhimna oge kolkolah sareng madna. Cobi Neng, eta ejah ibu hoyong ngupingkeun. Saur ibu saparantos muka juz ama. Panunjukna dituduhkeun kana kalimah bismillah ngawitan surat Fatihah. Nanging sateu acana nyeratkeun heula kalimah bismillahna dipisah-pisah dina lambaran buku anu parantos disayogikeun. B, sin, mim, alif, dua lam, ha ageng, alif lam, ro, ha alit, iya, nun, alif, ro, ha alit, iya, sareng mim. Ibu cerdas. Ku cara kitu abdi janten gampil ngejahna. B sin paeh jr bis, mim alif lam tasi jr mil, lam jabar la, ha jr hi, janten weh bismillahi. Mah, dupi cara ikro sapertos di pangaosan rancangan mai, eta kumaha? Aranjeunna mah tara kantos ngejah heula geuningan. Sanggem abdi ka ibu. Da kalersan di musola tempat abdi, ngaos mah masih keneh cara lami, nyaeta ejah-ejahan. Unda kana ikro teh saparantos cangkem ejah-ejahan sareng katalar nami hijianana huruf Arab. Nya sami wae. Cara ikro langkung cepet narabas. Mung bae kedah hatam ngaosna. Upami henteu hatam mah guntang gantung Neng. Seueur anu teterang tajwid sareng namian hurufna saur ibu kitu. Ngejah teh saurna ajaran para wali kapungkur. Malihan, Jabar, JR, PS teh saurna basa Persia. Duka di mana saurna Persia teh. Waktos kalimah bismillah disambung-sambungkeun deui cara nyeratna, abdi teu sesah ngejahna. Ibu lajeng nyeratkeun kalimah alhamdulillah. Berkah abdi teu sesah ngejah. Cekap Mei, tah kitu we engke di musola oge. Saurkeun salam ibu ka Bu Ustadahnya. Ibu gumujeng panuju. Abdi unggek bari suntangan. Tah kitu dongengna adik-adik. Kasadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap ieu. Subjekna dongeng barudak. Biasa anu tos dimuat atanapi anu teu acan. Upami tos dimuat kintun naskah sareng foto buktos terbit. Sakitu anu kapihatur mugia seueur pulunganeunana. Hapunten pisan bilih nuju ngadongeng teh seueur kakiranganana. Utamina basana kirang merenah. Insya Allah urang patepang deui minggu payun di channel anu sami. Tong hilap, tongton dugi karengse. Teras like, komen, share sareng subscribe-na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.